Sobat Caki. Kucingnya ada. Tepang deui dinten ieu sareng Ibu Alfi. Tah, ibu teh ayeuna berbangunin. sakedapnya Sobat Caki. Barudak. Naon teteh? Ninggal naon? Naon sih? Aya nu keur viral. Nu viral? Naon sih? Memang saya gitu. Opa-opa Korea. Opa-opa Korea. Aduh, Sobat Caki. Ieu teh seueur nu viral memangnya di YouTube, di TikTok, di mana-mana. Tapi Sobat Caki ulah hilapnya nu viral-viral teh cantang tuh isuk pageto viral keneh. Nah, di Alkitab mah aya hiji nu tara berubah. Nu ti bareto, nu ayeuna nu pageto tetep samanya. Urang maca ti Ibrani 13 ayat ka-8 kieu saurna. Yesus Kristus mah tetep teu barobah. Bareto ayeuna pageto. Tah, puji Gusti nya Sobat Caki barudak. Urang gaduh Yesus Kristus nu teu barobah. Jangjina, kawasana, kanyaahna tetep salalamina nya. Jadi Sobat Caki jeung barudak nu di dieu tetep percanten ka Gusti Yesus nu teu barobah. Tah, tadi karena ieu barudak teh nuju lalajo. Jadi ibu teh di baturanku Gepi, Vio, Talita, Teteh Mega. Nya, janten sakit tuh heula Sobat Caki. Tepang deui sanes waktos. Siap ayeuna dadah ka Sobat Caki nu di bumi. 1 2 3. Dadah.